Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu wangun dasarna disebut 2 kali atawa leuwih. Boh sabagian, boh sagemblengna. Boh sorana angger, boh sorana robah. Kecap rajekan dibagi jadi 4. Anu kahiji aya rajekan dwi purwa. Anu kadua aya rajekan dwi madya. Anu katilu aya rajekan dwi lingga. Anu kaopat aya rajekan trilingga. Kecap rajekan dwi purwa nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali ngang mimiti wangun dasarna. Contona kecap leutik dirajek jadi leuleutik. Upama dilarapkeun dina kalimah manehna mah ti leuleutik resep kana wayang. Contoh anu sejena kecap asalna teunggel dirajek jadi teu teunggel. Anu kadua bedug dirajek jadi bebedug. Anu katilu sepak dirajek jadi sesepak. Anu kaopat bedil dirajek jadi bebedil. Anu kalima kolot dirajek jadi kokolot. Salajengna aya kecap rajekan dwi madya nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali ngang tengah-tengah wangun dasarna. Contona kecap sabaraha dirajek jadi sababaraha. Upama dilarapkeun dina kalimah sababaraha poe ka tukang indungna odi ngantunkeun. Contoh sejena sadinten dirajek jadi sadidinten. Sapeuting dirajek jadi sapeupeting. Sapoe dirajek jadi sapopoe. Kecap rajekan dwi lingga nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna boh sagemblengna. Sorana aya nu robah aya oge nu angger. Rajekan dwi lingga dibagi jadi 2 nyaeta rajekan dwi murni sareng rajekan dwi reka. Rajekan dwi lingga dwi murni nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna bari sorana angger. Contona kecap budak dirajek jadi budak-budak. Upama dilarapkeun dina kalimah ari maneh ujang budak-budak bet kawas kolot. Contoh anu sejena aki dirajek jadi aki-aki. Hiji dirajek jadi hiji-hiji. Kuda dirajek jadi kuda-kuda. Imah dirajek jadi imah-imah. Mobil dirajek jadi mobil-mobil. Anu kadua aya rajekan dwi lingga dwi reka nyaeta kecap rajekan nu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna bari salah sahijina aya nu robah sorana. Contona kecap balik dirajek jadi bulak balik. Upama dilarapkeun dina kalimah eta jelema rek naonnya bulak balik bae ka dieu. Contoh anu sejena imut dirajek jadi umat imut. Bere dirajek jadi bura bere. Toel dirajek jadi tual toel. Pacul dirajek jadi pucal pacul. Kuriling dirajek jadi karalang kuriling. Beuleum dirajek jadi bulam beuleum. Anu salajengna aya kecap rajekan trilingga nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 3 kali wangun dasarna bari robah sorana. Contona tina kecap blug dirajek bari robah sorana jadi blag blig blug. Pami dilarapkeun tina kalimah
Contona bakating ku sieun nepi ka blag-blig-blug labuh. Contoh sejena aya kecap hah dirajek bari robah sorana jadi hah heh hoh. Anu kadua aya kecap trang dirajek jadi trang tring trung. Anu katilu aya kecap dug dirajek jadi dag dig dug. Terakhir aya kecap pluk dirajek jadi plak plik pluk. Anu panderi aya nu disebut kecap rajekan titiron atanapi kecap rajekan semu. Nyaeta kecap anu diwangun siga kecap rajekan. Tapi upama disalusur ku elmu basa lain mangrupa kecap rajekan, lantaran lain mangrupa hasil proses morfologis. Upama teu kapanggih wangun dasarna, hartina eta kecap teh lain kecap rajekan. Contohna aya dina kecap papatong. Maman ngalapa patong keur parab cangkurileung. Moal mungkin kan kecap wangun dasarna patong. Maman ngalapatong keur parab cangkurileung. Naon hartina patong teh? Kan teu aya hartina patong mah. Upami papatong aya hartina nyaeta nami sato. Kecap titiron anu sejena aya tetenong, aya boboko, aya pipiti. Upama contona boboko, asal kecapna tina boko. Naon hartina boko teh? Kan teu aya hartina. Janten boboko, pipiti sareng tetenong mangrupa kecap rajekan titiron oge. Mung sakitu pedaran ngeunaan kecap rajekan. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang tiasa nambihan elmu pangaweruh sareng teu bingung deui ngabedakeun mana rajekan dwi purwa, mana rajekan dwi madya, mana rajekan dwi lingga, sareng mana rajekan trilingga. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten, dibantun ka parapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.